tadina nyokot duit bank nyokot duit bank nu tadina ngeridik aing mun pae isukan kumaha hajung ke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpahan jadi asabun nar obat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama gos gitu duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf lamun jelema amalna lobaan kabagus borok loba sanajan sagede sieun ashabul jannah lamun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sirup ateul doang tetep neraka lamun ditimbangna rata nyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteudeun heula ku Allah diamankeun di a'raf nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga mun neuleuh neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeutna ge mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantap kuari ge geus dihidungan diheula ku Allah nu hideung beungeutna sing hade wah tuh orang negro hari hideung kabeh engke mah di akhirat sabada Allah ngajelaskeun seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal aya anu asup ka ashabul jannah aya anu asup ka ashabun nar aya dina ashabul a'raf tah barang geus ngadengekos kitu teh eta diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna deuh aing lamun teu berubah ieu rempan amat jadi ashabun nar nu tadina nyokot duit bank nyokot duit bank nu tadina ngeridik aing mun pae isukan kumaha hajung ke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpahan jadi ashabun nar obat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama gos gitu duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot ieu naon hartina duh aing aya berubah ieu lah tobat ka Gusti Allah ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ya ke salat rapi encan ya aing.
kodoaneun aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyananganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang mun nuntut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu apa nyandung dewe kagok ieu eta dipikir ku ari ieu lain lalagaan hirup teh horeng Al-Qur'an ngajelaskeun tuh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh ku ari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara teh di akhirat bakal kumaha ya aing tuh sia mah karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah suka jusieunan karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia sok salah bae moal atuh mah nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangdan nu teu boga salaki saha nu urusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh aju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh ku ari mah salaki titahan ka gitu jakula ngaragap dada ieu mun kuda jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jerger lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim masyaallah nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang ku ari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapak geto mangkaning ieu ku ari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh ku ari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai ku ari dilempengkeun deuk di ka Allah keun ku ari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan ku nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula udang jam 2 jam 3 lalagaan hayang udang beheulanan ulah ka ibadah udang ngaroko hese deui beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh kapikiran ka dinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira orang perubahan tanya diri orang sedangkan paeh teu nyaho wa isuk wa pageto sia can berubah pikiran perubahan baheula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah
umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh kumaha ieu teh Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bedakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Qur'an bedakeun anu di jero Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilm kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'an teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam caritaan tentang anu zahir caritaan tentang nu gaib sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah sabada alam barzah ke bakal aya teh alam masyar bahas sabada bahas teh engke bakal digiring masyar di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia Quran teh geus kabejakeun kos kitu bejakeun kali maka khusus sekali maka umumna santero urang kuari jadi nyaho sanggeus ditimbang teh kade kurang tuh jembatan Shiratal Mustaqim mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan semacam eta di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum dimimiti hukum nu wajib datang ka hukum nu haram hukum nu sunah hukum nu makruh hukum nu mubah hukum anu batal hukum nu sah dan lain sebagainya Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalnahu ala ilmin kanyahoan teh lain jajadianan nyaho kaula rincian Al-Qur'an nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Qur'an teh caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali maka dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula je aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi yu'minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan pituduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom deuk berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona siadek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya Islami yo geus aya di Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim aya di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus kajamin sebagai hudan pituduh endek neangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanyain ya
tasbih siapkan. Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi, ulah maca dina Al-Quranul Karim, laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan. Abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim. Sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya albati inni itu ada asal kau kabawa sawal qabaratum sajid. Dibaca 75 kali kuari tiukeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiukeun ka batu segede pop mun aya jelema timpakeun ka tarangan dah ujiana mun teu ngudag jago udah nek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang makmur roh dinawi negara Indonesia hudan neangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan. Lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Quranul Karim gorok lain siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayat baik walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat tu jaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Quranul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi ataupun urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan akur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Quranul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Quranul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh anu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak Al Hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia aju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap ae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon ge sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok geura ge bakal mantep dengan orang maya nafsu di awak urang jadi orang manuturkeun teh ka hayang nafsu urang
lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksudna mah lapad maknana mah eta-eta. Korupsi, maling, garong, maling, maling, copet, maling kana. Mantap kata kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal mah eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang garong." Tah urang kadada rada asup, "Hah, garong." Masya Allah. Nagarong nu satu, nagarong urang. Je. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong saya copet. Masya Allah karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Di dinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Nek kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kaditu naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos kitu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kampayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia tun teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun pae kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup teu ka neraka kebel teu atuh pugu sia sanggup teu coba curug sia dalan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri da sia hendak siap dan teu ye lain kitu pamasalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tu nu geus geus anu ieu mah kaharepna mah teh sia kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad aja jadi ditelup geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun disupae sia aju kamarikan calon DPR biak sabaraha
mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunnan gaji bupati coba sanu nyaho belah dieu gaji bupati sabar duit ngomong sih ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajinya sabaraha duit dasar bodoh sia cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati aja itu nyahonya nama gaji bupati sabar duit lepeng sama sekali henteu komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden bela presiden urang ke Jokowi sabar coba gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji bungkus sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teh naon barego kabeh sok doang ke jas segala naon gaji bupati teh nyaho nya lagi sabaraha gaji bupati ala teh nyaho urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting daerah ka sor gak kajan nyana ditu nu hebat make dasi kana neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok gitu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi kurang mau nyaritakeun soal bodoh karasa kurang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mararaban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa tah mah asal geus tangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bari keneh 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake ka deudeu bisa ada guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik kena ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila aku lah kedohur keluar langsung ya imah keluar raraban dibere 9 nyanyi Indonesia Raya tunggu apa boncitan guru blon guru aduh nah mencerita kapinteran gula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mabongan jadi inget betung-tung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan baleta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na kanan asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu nyana presiden sila alagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta kaistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga dokter di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar dokter teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip pagi Gus Kiki pernah ngomong bahwa saya gelar dokter padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah
pulang. Dek berangkat di Perancis kan langsung ke India. Perancis ke India. Begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur, ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Gus Dur pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana tuh kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur tetangga, kabeh geus nyarekalan Gus Dur. Said Agil geus nyarekalan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluan yang nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nya geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ih, ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak, harus ditabrak hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan. Pilot geus ciut. Tabrak saja. Insyaallah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit, 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cek pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cek kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama siru keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakan masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Kasih turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu. Balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceuri atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter eta teh Umar Wahid. Gus kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh makanya saya berdoa selamat permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini. Jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya tabatur mengadoa kos itu. Urang yang mantak naon, ya Allah ya Rabbi, selamatkeun abdi sebab nokolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nokolot. Ja abdi makhluk Gusti, nokolot makhluk Gusti. Tak mandek di paehan mangga deui. Mun kadengan kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Gus Dur. Masya Allah. Nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang menceritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat berartinya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pan di rakyat mah. Emang iki lain rakyat, lah ngomong sia. Suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu deuk kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ielah Quran. Cek Gus Dur hudan wa rahmatal liqaum yu'minun. Ieu pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya
ngaji makan ngadengkeun barang datang ka imam coba aing ngadoa Gusti abdi geus ngadengkeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti aju abdi kuli duit teu nyangsang bae datang ka kuari can boga imah Gusti coba tuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatan liqaumi yu'minun abdi deudeuhkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya ka diilham ka dieu kaceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol cak nya ulah bawang sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu masyaallah bari urang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tani ngajaya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman Nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusan anu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali ta'wilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat si kandungan Al-Qur'an caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman mun nuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka surga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanna kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh aya nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah ila tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantap jalma teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asupkan ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadagoan yana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Qur'an buktilah coba engke kumaha tah Al-Qur'an kuari bah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing bah Injil bae sia Al-Qur'an aing bah Taurat bae sia Al-Qur'an aing bah Zabur bae agama sia Islam aing bah Nasrani agama sia Islam aing bah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak
tinggali di Suriah, tinggali deui baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi, perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik urang geus sengkleh, melalui perekonomian urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur, Indomaret, itu Alfamart dan berbagai mat. Ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian, urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi, melalui jual beli aset, melalui pasar-pasar, model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa. Urang mah hanya sampah-sampahna hungkul. Perang ngaranna itu perekonomian, perpolitikan nyana nu menang. Perbudayaan masih tarik ulur dina budaya. Urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana, kadang urang menang deui. Kuari mah merintah, kuari mah artis, alhamdulillah make pakaianana baju koko, sopan, make jilbab. Belah ditu serang deui ku nyana, sakalina eleh susu ambalaya. Ping-ping ke mana-mana, artinya ke mana-mana, gejelmana ke mana, ping-pingna ke mana. Misah burung heuh gitu. Awakna di mana, susuna di mana. Budaya model gos kala itu tarik ulur terus. Mentak ieu nu dihanjakalkeun, manu dihanjakalkeun. Urang mempertahankan budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama, geus jelas. Ieu salat tata carana, adab-adabanna kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab ceukna. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nyadetan nu kos kada itu encan aya mutlak menang mah. Sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban, make kopiah, make jubah. Waduh, di satu kangeunana momonon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat, di Cianjur kadeuleu masih kuat, di Bandung ge masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah. Mantangnya jang caya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae jang caya tak ka kiai kiai nu kitu. Ieu urang mah masih kene. Tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur. Perpolitikan urang eleh. Perekonomian urang eleh. Perbudayaan hampir eleh. Terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah, kaharepna wallahu a'lam. Ieu kan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet ya, geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet jualan si eta ya. Si eta tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa sih harganya? Oh iya, langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah, ketemu nanti di Bali. Oh aja. Gitulah amal kita kejadian. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya kok sekarang itu. Iya karek dalam negeri, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos sekarang itu. Komo di ditu mah ieu keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah-dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok begi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan okos minoritas.
aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun teu make Al-Qur'an terus tapi terus bae terus wallahu alam bakal datang ke mana ke wallahu alam saha nu kuat terus bae geus berbagai isu diisukeun lah mujahid fisabilillah isu lah tentang ISIS isukeun tentang teroris urang mah geus macem-macem teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris dakwah keterlaluan ISIS henteu kumaha coba geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah urang hirup di akhir zaman seperti kieu tetap urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakara kanyahoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat dicaritakeun ku para tabiin ku atba tabiin terus dicaritakeun ku warasatul anbiya ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero anu di Amerika kafir ngadenge nu di Inggris kafir ngadenge Jerman Jepang di Hongkong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae coba buktikan nanti di akhirat begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijawab waduh kena janji Allah surga ketika nyana nabrak teh iman ka Allah teh iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim wahid silaka kena ancaman Allah neraka kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sidra Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kumaha ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah kaluar tina Al-Quranul Karim dekna naon dina Al-Quran urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makruh urusan mubah urusan sahih urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti paralun abdi mapan rasul Gusti nukuari disebut kena naga tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegati orang mamanya aya tilu hiji kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia kerja di manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran
numantaknya latihan ngebogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul kangjeng Nabi diturunkan komo kangjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim ieulah nyana kuari geus nemah kafir-kafir nu baraheula di zaman kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku matanya na sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu kunyana dituturkeun geus cuk trek bae nyana aduh orenganan bener eta Muhammad bener eta Al-Quran aduh geus garar hideuk bae kabeh Kristen geus kideuk Yahudi geus kideuk itu kene Buddha kongucut Hindu kabeh geus kideuk ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh bener lujag lejeg di dieu teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad baik para santri ulama hiji kadinya kamal di neraka ka dieu siap sakafir teh siap keur jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng tadi saya karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi aja bos ke gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua kan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa geus kadeueun gitu ya Allah kapan ge jeung pejabat leluhurnya na Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu ngeresahin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seadanya aja saya mah alhamdulillah ikutin kiai yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jangan gara robel kasih unjil jadi secupli sih kira kocek nggak bisa kuku bah jenderal tinggal jenderal bupati ngomong lu rakyat gua ya iya bapak ya iya lu kemana saya mau ini bendera kiai saya di sini bapak punya bendera ada kiai mana oh no kiai kemana tahu itu rombongan sini dia mah aduh itu lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak cek pak bupati tuh tolong nasihatin kalau bapak salah jangan korupsi gitu jalan bener-benerin jangan muncul sendiri yang ini muncul yang ini apa itu kan gak beres tuh kenapa gak dinasihatin kan saya udah ngenasihatin bapak yang gak ngedenger dulu kan bapak gak punya telinga bapak kan gak ditaruh di sini ditaruhnya di pantat kan dulu makanya sekarang rasain lu Pak mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati gua mah ditangkep orang ini makan cerita di itu ya mungkin
tadi itu nangkep mah aya mah dongeng di ditu mah. Bupati marah-marah nyana ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsep nyana. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana, Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya enggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak enggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siarah. Bohongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Tuh begitu Pak. Ya dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak lihat ono apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat Bapak Pak. Kalau dulu di dunia gue pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung Pak. Nggak boleh Pak. Ya udah selamat tinggal Bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur. Duh encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon karena saluhureun kabag teh. Nanti lain kabag nemenin pemerintahan siapa di pabrik sama dasar kanya honangan pabrik doang siapa segala personel dia supervisor itu man pabrik sama kos gitu mah aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu doang ye. Aduh masyaallah karim ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi, nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturan politik kiai diceritakan, ekonomi diceritakan, budaya datang ke kami sebenarnya nama bil haqi kebenaran ngan kami nabae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu tuh kami isro nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakara kuari mah nyana teu percaya dah kiai positif lah didengekeun antepkeun geurap pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah. Cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje. Sia nyebut sok aing ayo keur pae sia. Aing mah boga kayakinan aing maca Quran osok, salat osok aing mah sajan teu husu ge. Ye, aya sia korupsi dan lain sebagainya mahnya Allah ngabenerkeun kana korupsi. Kayakinan aing mah gajian kumaha ge. Ayo ngadu sia di akhirat. Ye, teu make uci teu mau sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing. Lamun ka wali aing teu wani aing. Aing ka sia mah aing wani. Aing kan usah kudang dipeting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing rekas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajen kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing pujiana demo ka Gusti Allah. Naon tetep pakai Al-Qur'an gue sih mainnya nu korupsi ke surga di ka surga mah ka surga tetep kulub bae heula itu wah di urang ge jaya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yu'minun batakeun ku urang ka ditu dihareupeun Allah ta kitab Gusti hudan nyana teh teu hudan masa nepi ka surgakeun jadi mah hudan waduh. Dah kata maksudnya supaya siapa lawan bener. Nah
aja bener cek kafir cek musyrik anu total tenuturkeun kana Al-Qur'an tenauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jaheuh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haramnya terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya jana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanana dewa engke teh dipanggil kumanehanana ieu meureunana anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba atuh kasih kami salamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana ku hari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu ku hari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min syufa'a fayasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapaatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya hayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian nu ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawuhkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang ku Al-Qur'an mun cak Qur'an haram kami moal mun cak Qur'an wajib kami deuk mun cak Qur'an ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha ta Allah ngajawab fayuqulu lahum cak Allah heuy kafirin heuy musyrikin heuy asin tidak ada nulungan moal aya lantaran leuwih nu bisa nulungan ni waktu nu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman lain
wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Nu kumanehanana dibuat-buat pangeran bola leungit. Kanjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana. Kitu kene patung-patung Isa, kitu kene patung Isa, kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya. Kitu kene Brahmana, Gyaus, naon kitu ngaranna. Kitu Gajah Mada dan lain sebagainya. Berbagai patung-patung dewa. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong, sebagai juru selamat, tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus boga patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa isin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani, Kristiani, Katolik, Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa, aku adalah manusia, aku adalah sebagai utusan Tuhan. Tuhan yang asli adalah Allah. Sembahlah Allah yang maha asli, yang makasih maha tunggal. Jadi begitu pada waktu kunaon Gusti di pangeran lain. Aing isin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti. Marah Kanjeng Nabi Isa. Dirinya leos. Wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Leungit Kanjeng Nabi Isa. Nu kunyana kuari dianggap juru selamat nyata nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit Kanjeng Nabi Isa nama surga. Tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyada dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang. Bagaimana keyakinan cek manehanana? Ya kami ge sarua boga kitab, kami kitab Weda, cek budak, kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya. Kami boga kitab Taurat, kami boga kitab Injil, lain Al-Qur'an bae boga kitab suci. Lain muslimnya kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hari. Jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang. Nu mantak sing hade ulah leupas, sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah. Nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nu talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui. Jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum, rugi merugikan diri sendiri. Cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah, ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim. Cak musyrik kitu kene. Cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim. Qad khasiru anfusahum. Tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam, dibere mantap keyakinan orang, yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui beusi aya nu talkin zikir insyaallah Jumat. Wallahu a'lam. Sallallahu